bakal datang hiji jalma nu nyaritana syairna, jalma nu banget pakirna kana rahmat pangerana. Santri di zaman ayeuna anu banget poharana, pohara karena cinta, cinta ka para guruna. Kudu bisa ngajualna diri santri ka guruna, sangkan hasil maksudana masing manfaat ilmuna. Ulah culangung ka guru dina ucap tingkah laku, kudu ngahormat ka guru bisi teu manfaat ilmu. Balatak zaman ayeuna ilmu henteu jeung adabna, eta saperti setana anu pinuku ilmuna. Iya syairan diserat moga sing janten manfaat di